Ieu geus genep bulan. Indit ibadah teh olangan bae. Dan nun jadi salaki kalah ka indit wae ngojek. Duh, tapi ka iraha atuh hirup teh kieu wae nya. Heula deui ieu can aya nu balanja dikarek buka. Sampurasun. Rampes. Wah, langsung buka warung ya. Sumuhun Pak RW, mangga calik atuh. Wilujeng dinten Ahad. Mohon. Nah, asa nyalira bae. Sareng asatos lamit teu ninggal Kang Deden di tempat babak tos teh. Nu mawi Pak RW, tos genep sasih anjeunna teh. Alim diajak babak tos teh. Putan kitu, ari salami ieu ka mana? Nyaeta balang siar Pak RW ngojek. Da kieu apaan saurna teh, upami dinten Ahad mah sok mareme. Upami diwagel, kalahan sok ngambek. Majarkeun teh cenah, bisa babakti. Ari keur dahar mana cenah. Kitu saurna teh Pak RW. Mohon Ci Astri, abdi salaku RW, tangtos ngaraoskeun naon nu karanapan ku Ci Astri. Sampurasun. Rampes. Geuning Mang Mitra mangga calik Mang. Aya Pak RW geuning. Katinggal mending uplek ngobrolna, nuju ngobrol naon ya? Mohon leres pisan Mang Mitra. Iya Ci Astri teh nuju aya masalah dalam negeri. Aduh. Leres eta mah katinggal masalah naon ya abot sigana mah. Eta Mang perkawis pun lanceuk. Ieu teh salami genep sasih anjeun teh teu kersa angkat ibadah. Da kalah kadi anggo balang siar wae cenah. Kadah damel. Mohon. Eta tangtos masalah anu abot, tapi Ci Astri aya 3 hal anu kedah dipidamel ku Ci Astri. Nu kahiji, Ci Astri kedah teras neneda. Nu kadua, Ci Astri kedah sabar mayunan masalah ieu. Tah nu katiluna, Ci Astri kedah tetep mikanyaah ka Kang Deden. Anu langkung penting ti eta deui, Ci Astri kedah tetep satia ibadah sareng babaktos. Tah, haras pisan Mang Mitra, saya pisan eta teh. Janten ari abdi kedah kumaha atuh ari ayeuna Mang? Ci Astri kedah tetep satia, kedah tetep gumantung ka Gusti. Hayu dina paripaos Sunda aya sesebatan kieu aya paripaos kudu saringsing pageuh kancing, saringset pageuh ikat. Hayu egera cobi urang tinggal ayeuna dina kitab Matius pasal 24. Ke heula atuh Mang, punten sakedap abdi bade Cobi nyanah tinggal heula. nya, Nuhun. canak heula. Matius 24 ayat anu ka 44. Disangemkeun kieu. Jadi maraneh kudu caringcing salalawasna, sabab pisumpingeunana Putra Manusa teh ku maraneh moal kasangka-sangka. Janten ayeuna mah Ci Astri kedah teras neda mugi sareng mugi engke Roh Suci barang damel dina lebet manah Kang Deden. Gitu. Nuhun. Tah Ci Astri, abdi nembe ka emut ya. Abdi teh gaduh kenalan di dayeuh teh. Pami telepat mah meriogikeun padamel. Kitu. Mohon pami telepat mah kanggo ekspedisi gitu. Tah sakedap abdi bade euwih heula, kin abdi ka deui nepangan Kang Deden. Nya supados Kang Deden tiasa babaktos oge gitu. Nuhun. Aduh, hatur nuhun pisan Pak RW. Hatur nuhun Mang Mitra kanggo Sami-sami. bonggolanganana. Nuhun hatur nuhun pisan.